Nomor kedua, orang terlalu cinta karena roh, sehingga ulaheun ku diri orang roh keluar ti awak orang. Dengan perang resikona roh keluar. Ku cinta-cintana orang ke awak orang sehingga roh teh embungeun keluar ti awak orang. Tidak perang embung ho ka roh. Ieu teh perintah Allah, kajeun perintah ge teh hayang aing mah ati Allah wa rasulah. Perang sia. Ye coplok roh kajeun coplok teh tuturkeun Allah. Anu ngarohan awak sia Allah, nu nitah kaluar ge nyabut ge Allah, sanggakeun sadaya-daya ka Allah. Tah kakarak perang mantep kos kitu. Tanpa aya motif nana hiji Allah. Mana di mana? Perang. Dekau nya lain kalimatillah. Kalimatullahi hiyal ulya, hiji sabilillah. Beres. Atuh lamun urang kos kitu mah kabeh ge mantep begitu. Perang teh ngeunaheun jasa. Hei, perang mah siapa ya? Tuh aja nya nu mere roh ge aing. Allah. Tadi cabut lagi ku Allah, atuh ge dibere surga ku Allah, mantep geus. Kan ngeunaheun hampang perasaan eta. Ngomong mah ku cinta-cintana kana roh sehingga ulaheun roh teh kaluar ti awak urang. Kangjeng Nabi nitah puasa Rajab sunnah. Hei, cak Kangjeng Nabi tuturkeun Allah, tuturkeun Rasul Allah, puasa Rajab sia sunnah teh ain wajib nama Ramadan. Ku hook-hookna ka awak roh besi coplok isu keneh geus 2 piring wudu. Boro-boro perang sia. Ji cenah kieu nu di dieu mah puasa kabeh teh podol sero. Emang aing teh nyaho ngarokok ngeleput itu tadi. Ji emang kiai neuleuh atuh neuleuh aing. Sia. Aju kunaon eta atuh teh naon? Titah puasa Ramadan, titah puasa Rajab. Sunah. Duh, hook jasa ka awak besi roh coplok. Kakaraknya titah kos kitu. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu. Nu iman geras narurut maraneh kabeh ka Allah jeung ka Rasul Allah. Ayo hudang penting. Tahajud. Ayo hudang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa hudang. Duh. Tadi es kakarak jam 12. Ieu hudang jam 1 karak sajem. Asana aing isu kering. Lah hok jasa ka awak roh besi coplok. Lain kaca aing benerkeun angga. Dikepruk-kepruk dipluk. Malah mah ditambahan hiji tolol teh coba. Ditambahan abeh ngeunaheun ke bae jam 3. Hebat tah pikiranna mah jam 3. Hebat. Aja lu barengnya semprot heula langsung ngees ke jam 3. Udang kotok kok di sisi mah kok ji kok mah isu-isu ja bener orang isu-isu sial aing boro-boro tahajud subuh ge horeng kabablasan beungeut sia takos karar itu. Atiullaha wa rasulah titah nurut ka Allah urusan sunah-sunah bae heulanan ieu. Nah, lebar ka awaknya ka awak ka awak mun dilaksanakeun besi coplok roh embung encan titah perang. Kakarak ge titah kos kitu geus embung coplok urang. Embung gering setik. Embung besi sales mah. Embung besi gering. Teh urang teh kos kitu hook biasa ka awak. Padahal mah di hook ge wawayah modar mah modar bae sia. Paeh sia ka jeung gua. Hook biasa bawa ieu awak ka rumah sakit abeh roh ulah coplok. Geuraan bawa ku sia impus abah impus. Bawa duit tambah PPJS. Bah, telok diurusan BPJS ku pemerintah. Atuh sia jual-jual naon heulanan atuh ieu abah. Besi kaburu kaluar roh. Ih, asa dek ngangkat-ngangkat bae. Bawa abah. Marahnya nah. Tah dibere muriang teh ya. Besi coplok roh. Hook biasa berarti ka awak. Ngarah ka anakna. Wayah paeh.
Tapi lamun urang geus nurut maka Allah tentrem bae tuh. Jadi cobaanana heulanan ieu aya teh instruksi perang. Ulah wakat kita perang nyoplokeun dunia bae heulanan sebab perang mah coplok jeung roh-rohna. Ulah wakat heulanan tah nyoplokeun dunia bae heula. Zakat. Ya Allah ya Rabbi, abdi diperintah ku Gusti Allah titah nyoplokeun ieu hak batur du fakir miskin. Tegadeg teu maleg demi nurut ka Allah jeung Rasulna taat fakir miskin. Bikeun ka kiai pangaturkeun fakir miskin. Abdi mah geus teu bawakan teu kakuat kakait urusan kos kitu. Mantap jasa teh kadangena. Itu kenaon teh kiai? Eta keur ngabangun masjid. Masyaallah. Butuh sabaraha kiai? Gitu teh sababarana mah teu babae deuleuh di imah aya 2 miliar cukup teh kiai. Keke aing asa muringak bulu ye. Lain punduk bae nu handap ge ara muringak ye. Beneran kuleg bae ya tah kita. Nah, perintah Allah ati Allah wa Rasulah. Abdi nyoplok-nyoplokan dunia geus teu holok tah pake syiar agama Allah. Karak ati Allah wa Rasulah. Eta nu kos kitu layak dibawa perang. Layak dibawa perang. Ari model kos kieu. Ulah-ulah perang. Ulah perang diajak demo bae kemajur entu. Tati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Hei para mukminun di mana bae ayana anjeun maka pansa beungkeut dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Satungtung nu maca la ilaha illallah sadunya eta teh sabeungkeutan dulur. Berarti urang di Jawa Barat di Banten jeung nu la ilaha illallah Jawa Tengah dulur, jeung nu la ilaha illallah di Surabaya Jawa Timur dulur, jeung nu la ilaha illallah di Medan sama itu juga saudara lah. Jeung nu aya di Sumatera itu pun sama masih saudara. Di Aceh masih dulur. Anu aya di Baduy dulur kene dia gak sarua. Eta maka karake sa-Indonesia nasional horenganan jeung nu aya di Singapura. Eta ge sarua dulur di Malaysia dulur, di Thailand dulur, di RRC dulur urang gane, di Walanda ge dulur, di Emrik dulur. Sarua geus puguh nu aya di Arab mah eta mah dulurna ge dulurna pisan. Di Baghdad, Turki, Pakistan, India sarua nehi sarua dulu dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Kunaon haju ku ari pasaliyah Muhammadiyah jeung NU teh kos lain dulur. Muhammadiyah NU jeung HTI teh kos lain dulur. Muhammadiyah HTI NU jeung Islam huru teh kos lain dulur. Padahal mah beungkeutanana sarua la ilaha illallah. Nu manta kos lain dulur lantaran aya nu dipasinikeun Muhammadiyah jeung NU teh pasini jabatan. Sarua hayang pada ngarasa deukeut di pemerintahan, hayang boga lolongkrang jang darariuk maranehanana.
nu baheula Muhammadiyah dijadikeun anak emas di zaman Pak Harto NU teu pernah dibere kabeladiana diperjuangkeun sinis bae NU ka Muhammadiyah akhirna dengan keistimewaan gerak NU dilindihlah Muhammadiyah ku NU lah jadi anak emas. Nah tina kepentingan etalah akhirna Muhammadiyah jeung NU tidak sinergis padahal mah beungkeutanana la ilaha illallah. Tuh datang ke kuari tengah hiji lantaran masinikeun posisi NU sabaraha di negara posisi Muhammadiyah sabaraha di negara di sliding kuari ku HTI langsung ke tubuh negara ujug-ujug aya di laluhur bae beuki kapanasan Muhammadiyah jeung NU tidak sinergis jeung HTI padahal beungkeutanana la ilaha illallah. Terjadilah guari berbagai partai nyin PKS eta teh di jerona menang Islam la ilaha illallah aya PKB eta teh NU la ilaha illallah aya fan eta teh nang Muhammadiyah jeung berbagai organisasi jeung berbagai partai aya bintang bulan teh PBB di Tangerang mah bintang bulan teh Kopea Peci Haji Sanusi tuh dengan kepentingan etala beungkeutan la ilaha illallah pudar sehingga main serang-serangan antara NU jeung Muhammadiyah supaya nyaho bae mah supaya nyaho lain sinis lain netralkeun pikiran urang akibatna teu daek ngahiji nangtukeun tanggal 1 Ramadan Muhammadiyah jeung NU teu ngahiji padahal mah dibeungkeut ku la ilaha illallah nangtukeun lebaran teu bisa ngahiji padahal mah la ilaha illallah tah kadege ku celisia karitu tadi luhur tolol ka mana tah beungkeutan la ilaha illallah na dina Al-Quran mah ya ayyuhalladzina amanu beungkeutan la ilaha illallah naku kepentingan dunia hayang boga kursi anu empuk embol-embolan sehingga main sinis tisan main serang-serangan padahal mah kursi embol-embolan mah atuh meuli bae si mantak naon lain kitu cenah kiai atuh aing nyaho blon seperti etalah sampai ira wallahu a'lam urang dek nuturkeun ka modal koskara ditu dengekeun ku cilisia kepentingan anu ditonjolkeun dek iraha hijina masyarakat puyeng aya nu geus bencitan kotok 12 lebaran teu jadi geus meuli tiket ka Surabaya ka Sumatera geus meuli tiket ka Jawa Tengah lebarannya diundur. Patutkah seperti itu kita ikuti? Bertanya tuh orang kita sebagai rakyat yang sudah memasrahkan seluruhnya kepada pimpinan kita, tapi ternyata seperti itu. Dengan kepentingan masing-masing di organisasi dan di partai, urang rakyat jadi korban. Kadenge kucil sia. Tah kos gitu hanya kepentingan kursi ngembol. Atau meuli bae. Balik deui kana tadi tah. Aya organisasi Islam naon bae ge moal diling selantaran besi kaserang kepentinganana. Geus diisu-isukeunana ge geus teu bagus bae kajeun ku kumaha ge sebab di luhur geus rapet. Jang nangtukeun perbut kedudukan. Seperti itulah negara. Padahal NU mah organisasi sosial keagamaan tiba heula diciptakeun ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
ulah sok milu-milu urusan negara lain berarti milu teh haju lepas lain tetapi jadi penasehat nah ulah sok haju hayang cicing di dinya tetapi kuari mamarilu di PKB orang NU nu di NU orang PKB anu diuk di DPR orang PKB bahkan nu jadi menteri orang PKB orang NU ieu si kumaha ngepuyeng ka sia kitu kene Muhammadiyah nu di organisasi si eta nu di DPR si eta ajo nu di partai ge si eta ieu kumaha lalakonna maka wajarlah lamun pasalia seperti itulah Indonesia teu bisa ngahiji torojol hate idek yeun khalifah diserang ku Muhammadiyah jeung NU kitu kene Islam khurujna naonan cenah eta temanya dakwah teh model kos galari itu nyaritakeun fadilah-fadilah dari masjid ke masjid masa Islam harus begitu dakwahnya teu bareres Indonesia terus Islam jeung Islam teh bercokol tinggal Kristen bengenahan cakaritanu inilah makanan gue mentakarita nu masuk ka NU kasih uang terimalah oleh NU kasih Muhammadiyah terimalah oleh Muhammadiyah dikasihlah ke pesantren modern diterimalah emang lagi nungguin ke pesantren Salafiyah ge nyangakeun nurut cium tangan goblok makanan kafir seperti itulah ieu mah ngomong urang pada urang na bae engke ente di ditu ngomong kieu deui ke di ditu ngomong kieu deui kanyahoan lah ku kabehan mentek banget organisasi teh kararas banget dong horeng hatena mah bopeng urang hese nuturkeun jakarasa ku urang seperti eta lah eta kakarak di organisasi komo di partai mejeuna lamun jadi makanan malaikat zabaniyah menit milu urang ngadugos ka ditu bohong sia mal-mal ge di hareupeun aing pugu sia nu pangheulaan ulah sok cilak-cilak ka gigir maksudna kumaha Masya Allah karim Islam makalbun yan lir tebeja jeung adegan imah ya sudu baduhu babon anu bisa kuat jeung rapih nu hiji guatan nu hiji di urang nyen imah mimiti nyen pondasi lah diukur pondasi na ge urang deuk nyen imah teh di tingkat apa henteu lamun henteu di tingkat cukup bae atuh make racuk-racuk tapi lamun deuk di tingkat bae kudu make ceker kotok ge jeung alah sih masuk ayam-ayaman tingkat bagian nek sabaraha tingkat ieu teh satingkat dua tingkat tilu tingkat lantai nek sabaraha diukur sesuai jeung ilmu pembangunan insinyur arsitektur silakan setelah dibangun pondasi naik kuari besi tuluy dipasang tuluy pangrari curcar cor kemudian langsung kuda tuluy pasang dan lain sebagainya ieu nu hiji nguatan jeung hiji deui mun eueuh tihangan rubuh ta imah tihang nu mantak kudu diatur mana besi nujang tihang mana besi nujang pagrari slum udah sok ngomong sih mah teh naon tuh ayo ukuran anak gatukan lain-lain tergantung lantai-lantai kudu sadar urang teh ieu teh jadi pondasi apakah jadi selub apakah jadi tihang apakah urang teh ieu teh jadi panglari apakah jadi kuda-kuda atawa jadi kaso jadi reng kudu sadar urang hirup apakah orang jadi kenteng nupang bahaya-bahaya nama sakadar jadi panutup kenteng teh naon ngaranna lisbang makan gunana pamantes doang
ya teu bake lisbang ge naon teu bantak naon imah teu bake lisbang teu bantak naon tapi eta kan lamun teu dilisbangan kan teu pantes nah aya hirup anu jadi pamantes doang tah cara si eta pamantes doang gitu guna tapi kan lamun pamantes teu bagus nya nama kahujanan kanginan ge keropok kebal-kebal manya nama loba kahujanan bolong di sisi digigir kayak dirorot jadi panghurung gitulah Islam gitulah agama percis Kangjeng Nabi nyieun contoh melalui bangunan iman mantak naon urang lamun ngahiji atuh tama organisasi bae Muhammadiyah keun bae tama pimpinanana baheula Kiai Haji Muhammad Dahlan tahun 12 atuh du DNU baekeun wae tama pimpinanna Kiai Haji Hasyim Asy'ari 26 atuh keun bae hatai mah hatai huruf bae berjuang babarengan di bumi pertiwi Indonesia tapi satu arah negakeun agama ulah pas ini mantak naon hiji kengenahenkan orang nu dihandap ieu teh berharap urang teh berharap ngahiji masyaallah karim masyaallah kunaon haji pasaliakos kitu hanya gara-gara nu ieu mah diangkat jadi menteri nu ieu tersisih berbeda nu ieu diangkat posisina teh di eta nu ieu mah henteu berbeda hanya dengan posisi-posisi mereka urang jadi korban. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Ya karim. Dibengket urang ku la ilaha illallah. Nu mantak kanyahoan ku urang tanpa aya muatan maka mari keur demo pimpinan Habib Rizieq. NU milu sanajan pimpinan mangga ulah Muhammadiyah milu HTI milu khuruj milu kabeh milu dibuka baju kepentingan anak satu suara untuk menghilangkan melenyapkan penistaan Al-Qur'an mantak naon teh lamun kitu terus urang kan memandang jaheuh nu tadina Muhammadiyah tilok maca sholawat datang ke Jakarta ya Nabi salam alaika ya Rasul oh Muhammadiyah milunya nage jeh kabeh gitu marhaba waduh Masya Allah terbang marawis ayah tuh di situ mantak naon gitu maksudnya ngahiji urang resep tak tinggalkan habak pimpinan-pimpinan anu berkepentingan tangeunaheun urang kos kitu tah tama sabodo tama motif naon urang makan ieu mah sakadar menilai jaheuh aing ngahiji mah resep haju katuar tah henteu cenah engke katuar teh bakal emang bakal hasil aya insyaallah sebab lamun ieu teu berhasil kiamat Indonesia percaya deuleukeun namun nyana henteu kategor kiamat cenah pan kiai perang aju kiai gua aing atuh pokona mengerahkeun sia heula ti heula aduh ya Allah aduh aing jaon jak naon boga murid atuh ya Allah ya karim Masya Allah aja kiai ku mah ya tenang bo manya kudu ninggalku itu hizib geus dipuasan nyawa-nyawa siap berangkat aing geus aya di itu di istana maksudna ngopi bareng ya Allah ya Rabbi mah keur carita tah satu suara nah hiji urang kan mengamati urang polisi anu tadi sangar ge make kopea haji make sorbannya sarua bae sabole tah motif naon nu penting nu jelas nyana milu kitu bae sih cenah diinstruksikeun ieu mah beuseuh katembak urusan nyana tapi satu suara polisi ge diambungeun paeh
Terua di itu bang saya Nabi salam polisi milu sanajan punya nyom doang kok sungut nini nut teh nyahoana naon teh ayo polisi mah diajar ge niup priwit teh Nabi salam lamun niup priwit mah jago nya tret siapa teh nyaho kan lamun pit hiji naon mun tret naon siapa teh nyaho aing nyaho pan keur pernah jadi KM yang di SD. Aduh. Saya teh jawab pritna, ya Allah ya Rabbi. Nah, instruksi perang. Tuturkeun turut Allah jeung Rasul. Kadek ketika Allah enggak instruksikan perang merangan kafir, atiullah wa rasul. Wasian. Tapi ternyata horenganan manusia teh sieun tita perang teh baheula zaman Kangjeng Nabi teh sararieun malanang tangan lantaran pimpinanna langsung Kangjeng Nabi. Di zaman sahabat ge teh sararieun lantaran pimpinanna para sahabat. Di zaman tabiin teh sieun perang ngalawan musuh kafir lantaran pimpinanana tabiin barang kabelah dia sieun urang sebab pimpinanana motifna geus lain. Kumaha pimpinan panatu sagala rupa ge. Kumaha pimpinanna tegas, jelas, hilu. Cara kamari Panglima Gatot kan jelas. Urang teh terangkat perasaan urang. Layak jadi presiden Gatot, masya Allah. Teh jangan naon urang mah, tetapi kagagahanana urusan politik urusan nyana, tapi urusan buagahna ya mah. Tapi urang teresep jasa kasih eta. Iya mah teh jangan urusan politik sama urusan nyana. Si Tito eta urang teresep eta kajian kumaha ge. Ye, cenah ieu mah politik aya nu ngendalikeun sabodoh kumaha sia. Ngan di mata masyarakat sia jorek kitu bae geus. Ini sakitu teresep. Walaupun wallahu alam perjalanan politik tapi urang makan teu nyaho, nu nyaho kadeuleuna doang. Nu kadeuleu kurang seperti gitu. Urang emang resep ke presiden atuh biasa-biasa bae. Atuh biasa-biasa maksudna can kanyahoan ngeunaheun ieu urang. Can kanyahoan ngeunah jadi presiden teh urang teh rakyat supaya ngeunaheun. Ya orang nu mantak milih WHG supaya jalan bararagus, jalan cai ngalolocor ulah mararangpet. Pembangunan supaya jelas, birokrasi teh supaya lancar sebab dipimpin ku si kumis mah kamari teu jelas. Kan gitu kan urang hayang jelas kan. Nah, tinggal ditanya, ieu bupati urang kuari jelas apa henteu kumaha sia. Engke kaharep dadik dipilih deui pan teh aing mah kumaha sia. Lamun sia mere duit ka aing hayu. Lamun karasa ku urang dah di dia kapicung bae ge kudu aya sajam lantaran jalanna badegdog jadi kapicung masyaallah karim nyangakeun ka Bapak Bupati Zaki tah kami sebagai rakyat anu milih anjeun terserah hayang kapilih deui perakan ka kusia jalan mun engke awas ulah awas aing ngagerakeun sa Indonesia sia kara pemilihna memilih bupati sa Indonesia kok yang digerakeun kabeh. Bos cenah kieu sombong ame aing kadang-kadang sombong. Atuh ngeunahna aja. Punten tapi nyangakeun sadaya-daya abdi mah rakyat. Dek diturunkeun cenah jabatanna mangga. Kumantak wani ge aing hese nurunkeunana nyana. Jabatan teu boga naon teu boga. Aing mah bisa nurunkeun nyana. Aduh. Ieu ngaji ke mana cenah Kiai? Emang Rajab mah kieu. Bulan Rajab mah anggap Rajaban lah ya. Instruksi perang. Semangat baheula. Tetapi masyarakat teh kapan embung diajak perang teh. Kunaon? Sebab ayakanya kalebar kahoo anu dimotori ku cinta
nomor kahiji jelema teh cinta dunia ku cinta-cintana kena dunia sehingga embung ninggalkeun dunia embung pepegatan jeung dunia aya jelema resep jasa kana motor menang meuli dibawa ka imah dipake dikumbah dielap dipake dikumbah dielap ku resep-resepna aya hujan saeutik ge kajen lempang motor teh dipake kula mah keur inget keur zaman baheula keur sakola SD eta kunaon tolol-tolol teuing guru mere nasehatna anak-anak sekalian karena hujan sepatunya sendalnya jangan dipakai dulu ya nanti dipakai-pakai nih di jalan raya jadi supaya tidak kotor jadi berarti kajen suku mah blok ge teh guru kos kitu guru baheula karena kampung kan di dia udah nanti cucinya di sono jadi nanti ya eta kan kos nu bener padahal salah atuh kapan sendal jeung sepatu teh jangan jagaan dampal kunaon ai dampal ka cucuk ge kajeun berarti kan resepan kene ka sepatu eta bandingkeun ka dampal anu bloon deui mah deui urang lamun boga sapeda haju jalanna blok sapeda dipagul tanyakeun ka Haji Pendi bloon tanyana baheula mah dipanggul sapeda kunaon blok ya kana eta resep jasa ka sapeda Masya Allah pugu sapeda teh jang kendaraan abe urang ngeunaheun aya blok setik dipanggul sapeda eta kebaheula keur kula leutik kula ge seserian we di teu tarolol amat pan aing dibonceng dungdung mah aing kotor bae eta tolol baheula pemikiran kakarek datang kadinya baheula aju cakolot teh ade sarua bae ulah ka dipake aju ieu dampal suku sia cenah minyak tanahan bae minyak tanahan bae ulah kotor teuing ih karena itu tah nah cinta jasa ka sapeda cinta jasa ka motor sehingga boro-boro dek diinjemkeun ka batur pugunyana ge blok setik teu make. Nah iya nu kasieun ke lamun motorna leungit nu maling kana nyana molotot bae teu kicep-kicep stres eta akibat cinta geus tambah cinta materi temannya urusan sepeda urusan motor urusan mobil loba jelema anu dipake ka resepna kemudian leungit jadi stres ambalaya mantak di pesantren Grogol loba asa nu stres aya pesantren di Grogol. Nah kuari maya jelema cinta jasa ka awewe Masya Allah menang ngarayu-rayu nyana tidak ada duanya engkau di dunia mbal sampai kapan dan sampai dimanapun sebelum engkau menjadi milikku akan ku kejar pahara jasa tetap akan ku kejar kau walaupun bagaimana aku adalah seorang laki-laki pembeli walaupun bagaimana tetap akan ku kejar menurut perasaanku di dunia hanya engkau yang tercantik 1.000.000 bintang di langit satu yang bercahaya pohara jasa ya Allah akhirnya langsung nyana daekeun ku terima cintamu Masya Allah bahagia jasa pohar ya Allah akan kujaga engkau jangan pun ada orang jahat nyamuk andai kata akan ku tepak tidak boleh terluka dirimu lebih-lebih hatimu aku merasa sejuk ketika aku melihat wajahmu di tengah matahari yang ereng-erengan Masya Allah karim akhirna lalakina menyintai kawewe dawen aga kitu kene geus saling menyintai tapi ngaranna ge lalaki mah gombal neuleuh awewe anu leuwih geulis deui padahal mah bobogan geus sataun 2 tahun pindah cintana kanu sejen tinggal awewe bae ngap bae Masya Allah surga yang kau janjikan neraka yang kau berikan
manis yang kau janjikan tapi pahit yang kurasakan. Pohara jasa. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mendapatkan cintaku hingga terbuka hati-hatiku, pintu hatiku. Pohara jasa eta bahasa. Ya Allah, ya Rabbi, pohar. Tetapi setelah aku mencintaimu, engkau begitu mudah meninggalkanku. Akhirnya mesantren ke Grogol. Pesantren ke Grogol akibat cinta. Kemudian putus cinta anak ke Grogol. Cinta motor putus motorna grogol bagian anak, cinta mobil putus mobilna grogol bagian anak, cinta wanita putus jeung dipake ka cintana grogol bagian anak. Mesantren kan di grogol impus tuh nu mantak cek Gusti Allah, hei ati Allah nurut maneh ka Allah wa rasul jeung rasul aing sia boga harta turut awas ya ulah maka perang heulanan zakat aing mere kasia usaha maju aing nyaho harta sia kuari geus sani sok ati Allah wa rasul. Allah ngainstruksikeun zakat, ayo nurut sia ka Allah wala tawallu, ayo ulah ngabalieur sia karung mah dihitungan bae ratusan juta can kabeja sok ka zakat gitu ke. Mobil angkot baloba tapi can kabeja ngazakat beuh perusahaan mah tuh di anu nu aing tuh di anu nu aing can kabeja ngazakat ieu sia pancak Allah ge ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul boro-boro titah perang titah pepegatan jeung dunia bae ge zakat sabaraha persen geus teu bisa. Ieu lah bangkawarahna manusia bangkawarah tata ketangga zakat bagi hese kuari masing hadan sia kapan geus jadi miliuder geus jadi hartawan jutawan nang aing teh cek Gusti Allah tuh urusaneun sia masjid tuh urusaneun sia fakir miskin tuh urusaneun sia yatim piatu tuh urusaneun sia pondok pesantren majelis taklim pegatkeun ku sia karesep sia sok kadinyakeun boro-boro kadinya zakat ge henteu atiullah wa rasulah ulah pake ngadalilan anu beda puasa beda lebaran ieu dalilna waduh logor teuing atuh dalil mah kudu kos kopeah kopeahna nomor 5 kudu make kopeahna nomor 5 ulah kopeah nomor 5 make nomor 25 mata aya kiai ngadalil ka kula atiullah wa rasul heuy cenah kiai can didenge ku aing mah keterukeun dalil sia nu bener heulana kulogor amat sih ngadalil je teu kula mah denge bae kiai anu enggak kaki uci cenah tak kiriman tah ati Allah ar rasul ya henteu tah mah ETK tah kos kitu mah dianggap lang bae mah ngaji deui atuh sia je perang sana wah ngan aing teh sombong mah cuma pupuk sombong kadang ikut selisia sombong deh mantep deh nu bener nggak dalil lah tuh kalau make dalil eta je logor tah batu ieu bajang kabeh tah kadieu cara teu tempelkeun bae kan teu bisa kitu aya khususon ila ruhi Haji Supendi aya atiullah wa rasulah coba ulah cinta dunia sia eta kakarake di syariat kuari urang asup ka thariqah satungtung sia cinta keneh kana dunia moal lempeng tarekat sia piceun cinta dunia deuk manggihan Allah ulah kahalangan ku motor ku mobil ku perusahaan kunaon emang kudu dipiceun eta mah fana eueuh nanaonan wujud bainal adam main adam eueuh nanaonan singraikeun eueuhkeun di jero hate piceun cinta dunia ulah kudu bogana naon urusanana lain kitu ulah cinta dunia panjang makhluk eueuh-eueuhkeun ati Allah wa rasul turutkeun Allah turut Allah sok lagi
kakara didinya lamun urang daek nuturkeun instruksi Allah zakat tah yatim piatu pakai di tah masjid tah keur ngomong ngeunaheun dia saya majelis tah padahal jelema mah pondok pesantren tah nanaonan sia kuring noreka tah beres kabeh di hati aing mana naon karak Allah ningalikeun ja bener sia beres. Nomor kedua urang terlalu cinta kana roh sehingga ulaheun ku diri urang roh keluar ti awak urang dengan perang resikona roh keluar ku cinta-cintana urang ka awak urang sehingga roh teh embungeun keluar ti awak urang tidak perang embung hook ka roh ieu teh perintah Allah kajeun perintah ge teh hayang aing mah ati Allah wa rasulah perang sia ye coplok roh kajeun coplok teh tuturkeun Allah anu ngarohan awak sia Allah nu nitah kaluarna ge nyabut ge Allah sagakeun sadaya-daya ka Allah tah kakarak perang mantep kos kitu tanpa aya motif nana hiji Allah mana di mana perang dekaun ya lai kalimatillah kalimatullahi hiyal ulya hiji sabilillah beres atuh lamun urang kos kitu mah kabeh ge mantep begitu perang teh ngeunaheun jasa heuy perang mah siapa ya tuh aja nya nu mere roh ge aing Allah aja cabut ge ku Allah atuh ge dibere surga ku Allah mantep geus kan ngeunaheun hampang perasaan eta ngomong mah ku cinta-cintana kana roh sehingga ulaheun roh teh kaluar ti awak urang Kangjeng Nabi nitah puasa Rajab sunnah hei cak Kangjeng Nabi tuturkeun Allah tuturkeun Rasul Allah puasa Rajab sia sunnah teh ain wajib nama Ramadan ku hook-hookna ka awak roh besi coplok isu keneh geus 2 piring wuduk boro-boro perang sia ji cenah kieu nu di dieu mah puasa kabeh teh podol sero emang aing teh nyaho ngarokok ngeleput itu tadi ji emang kiai neuleuh atuh neuleuh aing sia aju kunaon eta atuh teh naon titah puasa Ramadan titah puasa Rajab sunah duh hook jasa ka awak besi roh coplok kakarak titah kos kitu ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu nu iman geras inna rurut maraneh kabeh ka Allah jeung ka Rasul Allah ayo hudang penting tahajud ayo hudang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa hudang duh tadi es kakarak jam 12 ieu hudang jam 1 karak sajem asana aing isu kering lah hok jasa ka awak roh besi coplok lain kaca aing benerkeun angga dikepruk-kepruk dipluk malah mah ditambahan hiji tolol teh coba ditambahan abeh ngeunaheun ke bae jam 3 hebat tah pikiranna mah jam 3 hebat aja lo bareng semprot heula langsung ngees ke jam 3 udang kotok kok di sisi mah kok ji kok mah isu-isu ja bener orang isu-isu sial aing boro-boro tahajud subuh ge horeng kabablasan beungeut sia ta kos karar itu atiullaha wa rasulah titah nurut ka Allah urusan sunah-sunah bae ngelanan ye nah lebar ka awaknya ka awak ka awak mun dilaksanakeun besi coplok roh embung encan titah perang kakarak ge titah kos kitu geus embung coplok urang embung gering setik embung besi sales mah embung besi gering teh urang teh kos kitu hook biasa ka awak padahal mah di hook ge wawayah modar bae sia paeh sia kajeng gua hook biasa bawa ya awak ka rumah sakit abeh roh ulah coplok geuraan bawa ku sia impus abah impus
bawa duit apa PPJS bah telok diurusan BPJS aku pemerintah atuh sia jual-jual naon heulanan atuh ieu abah besi kaburu keluar roh ieu asa deuk ngangkat-ngangkat bae bawa abah marahnya nah dibere muriang teh ya besi coplok roh hook biasa berarti ka awak ngarah ka anakna wayah paeh tapi lamun urang geus nurut maka Allah ih tentrem paeh tuh. Jadi cobaanana heulanan ieu aya teh instruksi perang. Ulah wakat kita perang nyoplokkeun dunia bae heulanan sebab perang mah coplok jeung roh-rohna. Ulah wakat heulanan tah nyoplokkeun dunia bae heula. Zakat. Ya Allah ya Rabbi abdi diperintah ku Gusti Allah titah nyoplokkeun ieu hak batur du fakir miskin. Tegeuleuh teu balik demi nurut ka Allah jeung Rasulna taat fakir miskin bikeun ka kiai pangaturkeun fakir miskin abdi mah geus teu bawakan teu kakuat kakait urusan kos kitu mantap jasa teh kadangena itu kenaon teh kiai eta keur ngabangun masjid masyaallah butuh sabaraha kiai gitu teh sababarana mah teu babae deuleuran di imah aya 2 miliar cukup teh kiai keke aing asa murigak bulu ye lain punduk bae nu handap ge ara muringgak ieu beneran kuleg bae ya tah kita nah perintah Allah ati Allah wa rasulah abdi nyoplok-nyoplokkeun dunia geus teu hook tah pake syiar agama Allah karak ati Allah wa rasulah eta nu kos kitu layak dibawa perang ari model kos kieu ulah perang ulah perang diajak demo bae kemajer entuh cenah boga pencap bae haji mualmir moal ngan deuk bae jak ngeuna nyeun buras mah masa nyeun buras biasa teh sae nyumbang beres geus bawa ka Jakarta biasa ayo kene irahanya demo deui paling untung aduh tama kokos jelema pidato mawa supirna gagah barang dek balik pajar kiaina supir teh jadi amplop jang kiai dibikeun ka supir jang kiai leutik jang kiai mangan 300 supir ieu ai jang kiai mah 3 juta 4 juta baru datang ka imah kan kiaina muka wah kajeun kumaha salah hili kajeun kumaha nanyakeun ka supir kan teu etis masa si kiai nanyakeun ka supir hayang kanyahoana kumaha ye menang 2 poe supirna ngomong deui kiai undangan deui ira deui geus kajawab geus ku aing aduh supir nanyakeun undangan deui bangun sumingrah teh kitu geus kajawab geus berarti sia ye hayang aing mah bebeja atuh sia jadi teu kudu ngomong teu kudu ku nanyakeun bae tah kos saji pendi nanyakeun demo deui sumingrah ka harti ge geus teu kudu ngomong geus ka harti asal nanyakeun iraha demo deui bangun kekerot teh gitu eta kos supir nu tadi iraha sih undangan deui abdi siap geus ka harti geus berarti salah mere ka jeung ngomong ih ngaji datang ka mana sih nu sebenarnya ati Allah wa rasulah sing narurut maraneh kabeh ka Allah jeung Rasul sok dimimiti instruksi perang ulah hook ka harta ulah hook ka nyawa motifna kalimatullahi hiyal ulya kabladiana training heula urang coba tita puasa Rajab memeh Ramadan hook teu kanyawa besik coplok bladiana eta heula sedekah sunah hook teu besi coplok kabladi tunakeun nu fardu nu wajib lamun geus dengan ikhlas jeung ridho ingat ka ayat ati Allah wa rasulah tah ngeunah dititahna ge wala tawallaw turidwan
ulah ngabalieur aranjeun kabeh ti Rasulullah dengan cara bimukhalafati amri kunyulayan kana perintah Rasul asal nurut ka Rasul nurut ka Allah wa antum tasma'un padahal aranjeun kabeh ngadenge ka Al-Qur'an ngadenge ka pituah-pituah kana nasihat tapi tetep bae ngabalir training kuari matitan usara nurasararuna cek Kangjeng Rasul hei ulah barang beli 2 akad sebab cek Kangjeng Nabi nahan Nabi an safqataini nyegah Kangjeng Nabi tina jual beli 2 akad 2 akad loba motifna diantara namun cash mah 10 juta lamun kredit mah 20 juta dilarang ku Kangjeng Nabi riba sok geura hayo tuturkeun Nabi tetep bae meuli motor kredit jangan ngaji ka Cilongok mentak sorana ge ku aing kadenge lain durut kredit eta motor teh berat ka hareup motor berat ka hareup mobil berat ka hareup teu meunang 3 bulan teu dicumponan berat ka hareup ai maju ka hareup ai berat ka hareup beungeut sia dan lain-lain sebagainya ulah ansuf kotain ambalaya mun dijabarkeun malomba jasa urang beli motor di dealer tetapi urang teu bisa langsung ka dealer kudu melalui leasingna langsung ka bank urang jual belina jeung dealer tapi aya orang ketiga bank teu bisa teu melalui bank berarti bank teh eta teh hayang untung di antara nu 2 jual beli nu meuli jeung nu ngajual padahal lamun langsung meuli ka dealer nama cukup 15 juta lantaran melalui bank jadi 20 juta nahan Nabi an safqatain karasa ku sia di akhirat bakal dibeulung sia ji emang kumaha kitu cenah aya kiai itu nu ngahalalkeun aya dalilna pantogeun kiai kos kitu pantogeun geus ulah make ngadu dalil ulah cekel huluna ieu tihang dreg caknya yuk golan nabi ya tihang ya golan nabi ya jeger dia atuh beulah hulu aing daripada dikanarakakeun sia jeger beres ieu lo ngomong jai lah ieu cenah aya jamul jawamean legleg sia jamul jawame teu bisa sanajan masalah mukhalafah ikhtilaf mu'tamadna tetep hal jih teu kumaha atuh aturan-aturan kuari kos karar itu deh kumaha urang melalui kos kitu bae dibuat sedemikian ku Yahudi supaya milu ke urusan riba sok murnikeun moal kebal urang pararae moal kebal urang para komo nu geus wisan malah geus tah mah teu kudu ngitung bulan jeung minggu dan lain-lain sebagainya wala tawallaw anhu wa antum tasma'un ulah sok ngabalieur ti Kangjeng Rasul padahal manjeun teh geus ngadenge ka Al-Qur'an tiba heula ge urang geus ngadenge eta bunga bang teh haram tapi kunaon maneh ngabalieur euy wala tawallaw anhu ulah sok ngabalieur ti Kangjeng Nabi emang Kangjeng Nabi teh nyahoeun Kangjeng Nabi teh hihiberan uleuh taki haji uleuh cak Kangjeng Nabi uleuh kemakana mah sering tapi terus bae make duit bang uleuh cak Kangjeng Nabi emang Kangjeng Nabi bisa uleuh nya deui sarua euy teh mah bahasa putat uleuh sarua tuh wala tawallaw anhu wa antum tasma'un urang geus ngadenge kuari 2 akad haram riba tapi tetep bae urang ngabalieur ti Kangjeng Nabi deuk iraha ati Allah wa Rasulullah deuk kumaha ayo sia deuk datang ka mana berbeda puasa mah datang ka kuari teu daek sasalaman tolol teh coba
aing ngeridit mah terus gedean mana jeung ngeridit. Ya Allah, geus urusan ibadah geus urang plong-plongkeun kumaha nyararana bae geus kumaha jan deuk ka Allah ieu sarua pagoboga dalilna tah riba urusan gusia. Ati Allah Rasulullah urusan da gusia. Wah, ki uci mah teu nyahoeun bae. Aing nyaho dalilna ambalayah di aing. Tantogeun. Wala tawallaw anhu antum tasma'un. Gara-gara nama kiai hayang boga kedudukan aya di partai pangbahaskeun cek pemerintah ta urusan eta batur ngaharam-haram coba ku sia halalkeun ke sia ku aing dibere kedudukan atawa sia ku aing ge dibere duit ajunya naneangan kitabna nu haram jadi halal tah kiai partai mantap ku Allah teu dibere berkah ge cabut ku Allah keberkahan ilmuna walah wahuluh nyanana marah bae nu aya suzon bae ka batur nyana geus teu kapake lantaran kapakena ku itu ku itu geus teu kapake ku masyarakat geus henteu tinggal nyana bae mamarahan bae nyekelan kokoprak bae paling ngoprak kan naon kotok ulah kitu cenah kiai aing deuk kitu bae aing mah nu geus banggeus maksudna sieun encan sing hade kitu maksudna wala tawallaw anhu wa antum tasma'un ngadenge Quran tapi sia teu ngadenge teu galingsi ngadenge pitutur beuh kipu doli mah diondang deui tapi teu didengekeun ku nyana horeng kiaina ge kitu ieu wa antum tasma'un Quran wal mawa'iz wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un ulah raya lanjeun kabekos jelema-jelema nu ngomong nama di hareupeun Kangjeng Nabi sami'na ai kudu nama wa ata'na ai ma wa hum la yasma'un di hareup ngomong sami'na padahal mah teu pernah ngadengekeun si mata damburin wa ti'adin jadi sarua jeung samina wa asaina di hareupeun mah sumuhun kaluar bae ti hareupeun Kangjeng Nabi tidak di hareupeun kiai manun muhun geus kaluar bae ti kiai tidak ieu ulah kos kitu loba tak kos kitu emang saha eta kiai nu kos kitu wa humal munafiqun awil musyrikun eta teh jelema munafik jeung jelema musyrik karari itu dipayuneun Kangjeng Nabi masami'na tapi geus kaluar ti Kangjeng Nabi mah asaina wala tasma'un teu ngadenge musyrikun ge di hareupeun Kangjeng Nabi mah sami'na geus kaluar bae ti Kangjeng asaina tuh ulah keur baheula bae ja Kangjeng Nabi mah teu maot urang tekadkeun Kangjeng Nabi mah teu maot apaleun Kangjeng Nabi mah urang kuari keur kukumpulan di dieu emang Kangjeng Nabi teh apaleun ningalieun geus satu urang teh kudu sami'na wa ata'na ati Allah wa rasul nurut abdi nguping abdi bade nurut sakumaha nu diutarakeun ku Gusti Allah melalui Al-Qur'an dijabarkeun oh horenganan riba teh kos kitu haram abdi ngadenge abdi bade nurut nu enggeus ku abdi bade dicoplok-coplokkeun moal di deui abdi bebersih oh bener cak Kangjeng Nabi sami'na wa ata'na oh kita ngazakat deuk abdi ngazakat sami'na wa ata'na oh abdi deuk demi syiar tuh masjid sami'na wa ata'na perang siap sami'na wa ata'na cak Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun innallaha ma'ana kasidina Abu Bakar naon bedana ku ari ge cak Kangjeng Nabi sarua maneh teh bareng jeung kaula innallaha ma'ana kula bareng jeung anjeun Allah bareng jeung anjeun maneh duaan Allah katiluan maneh tiluan Allah kaopat maneh 10-an Allah ka 11
maneh sarebuan Allah ka 1000 hijina dina harti terus-terusan Allah bareng jeung urang kanyahoan jeung rahmatna jeung bantuanana kok cenah urang elehan bae motifna henteu kalimatullahi hiyal ulya lain sabilillah naon atuh sabilil kursi wa sabilil jabatan atau sabilil kursi wa sabilil jabatan enggak cak Allah lepas atuh ti aturan aing Allah kumaha sia nafsu sia tah mah kos kitu Allah gua sia sok mantak pas ini lah Muhammadiyah NU pas ini HTI pas ini dan lain-lain sebagainya pas ini sebab naon nu masinikeun naon aya bae meureun nu bener nama buah HTI buah NU buah ting Muhammadiyah buah Khuruj buah FPI dan lain sebagainya ngan pas ini masinikeun sabilil kursi wasabilil jabatan wasabilil ujung-ujungna mah cenah kieu sabilil duit eta lah tapi meureun aya nu bener nama nanti ya urang wallahu a'lam teu ulah maksudna datang ka masinikeun soal kos dipasinikeun kajir kos jelema deuk ka Allah kemudian diaromongkeun biasa tah kos kitu mah kajir sadaekna sia ngaromongkeun aing bae ke kajahoan di akhirat beres ini nyahoeun bae nya nah iyalah wala takunu urarek araya anjeun kalladzina qalu seperti jelema nu ngaromong samina wa hum la yasmaun dongengna mah kieu dititahan nurut ka Allah jeung ka Rasulna tapi eta musyrikin teh ngomong ka Kangjeng Nabi kafirin teh ngomong ka Kangjeng Nabi Muhammad maneh teh cenah hayang dituturkeun sebab maneh teh cenah utusan Allah Nabi Allah tuh coba nungis pae Qusay bin Kilab terbunuh Abu Jahal terbunuh Sufyan terbunuh